Ciri daripada jelema nu bahagia teh lain ngan ukur ku materi wungkul, ngabogaan mobil, imahna gedong, motor sakitu ngayapakna nu begitu loba, lain bahagia nu kos kitu teh. Ciri jelema anu cilaka teh lain ketika urang materi teu boga, beas teu boga, harta teh teu boga, jeung maraban kanu ngajadi anak pamajikan urang, lain jelema cilaka nu kos kitu teh. Tetapi jelema nu bahagia jeung jelema nu cilaka teh menurut pandangan agama, Syekh Utsman Al-Jajizi mengatakan bahwa min alamatis sa'adah ang tuti'a wa takhafa alla tuqbala. Jelema nu bahagia teh adalah ketika sia taat ka Allah Subhanahu wa taala, ketika sia ngajalankeun salat, duha, sedekahna jeung sajabana kataatan nu ka Allah Subhanahu wa taala, tapi sia teh sieun ku Allah Subhanahu wa taala bahwa amalia sia teh moal ditarima. Ta eta ciri nu jalma bahagia. Ieu sih amaliah aing ditarima ta moal, sedekah aing ditarima ta moal, salat aing ditarima ta moal. Tah eta ciri anu bahagia nu sabener-benerna. Saking sieuna ka Allah, Allah teh moal narima kana amaliah urang. Ciri jelema bahagia teh karena di pikiranna hanya Allah jeung Allah doang. Ciri jelema nu cilaka teh lain ku teu boga duit, anak pamajikan teu kaparaban lain. Tetapi ciri jelema anu cilaka teh ang tak sia watar jua antan jua. Sia teh maksiat tapi sia ngarep-ngarep hayang salamat. Kumaha ceritana sia hayang asup ka sorga tapi sia teu taat ka Allah. Kumaha ceritana sia hayang asup ka sorga tapi sia masih keneh main judi online. Kumaha ceritana sia teh hayang asup ka sorga tanpa melalui dihisab tapi sia masih keneh ngeuseup sehingga ninggalkeun kana salat. Ciri nu cilaka nu kitu teh jauh karena angan-angan urang teh hayang deket ka Allah Subhanahu wa taala.